nu kurban sungut sia bau bangke nepi ka teu mere kai tawas lain ka babaturan maneh teh kumaha da sarua aing oge ka supakir miskin atuh bere-bere aing teh meuni koret eueuh nu kurban ajek sungut sia bau bangke tuh sapi Allah hebat. kurbana sapi gablek duit di mana gobloknya Eta. da aing nyaho imah sia teh dengdek maka jeung wani-wani kurban sapi ya keur jelema nu sangsara nu teu mampu kurban sapi teh kutujuhan ari maneh ku sabaraha urang teu kurban aing majik dulu itu 18 Lebih teuing. dengekeun goblok 7 urang lain 18 Dabina-bina teuing sia teh sia mah bid'ah hirup teh. Dabina-bina teuing ya. Mana teh jeung aing teh babaturan atuh menta aing teh sapi daging sapi. Da aing mah daging domba mah teu beuki darah tinggi. Cek dokter oge. Heh? Darah tinggi. Eueuh nu kurban anjing, is. Kolesterol. Kolesterol. Darah tinggi. Nu matak ge mah kurban teh sapi, we sapi mana ulah domba nya, domba mah urang teu beuki, heh? Sapi we. Heeh. Naonana? Tong ngaheureukeun agama goblok. Saha nu ngaheureukeun agama, jeung? Sia ka mana karep kurban tahun hareup rek ku kada. Coba. Ya, kada sanajan sukuna opat. Sanajan sukuna opat teu bisa aduh si agama naon anjing. Eueuh nu kurban goblok. Diaperkakeun. Oh, di bejaan teh makan-makan si teh batur teh. Teu narima kana kenyataan. Aduh. Lan? Sumohon. Kan ulah calekan. Kan Gusti urang ulan tah kadenge dicarekan ku dunungan. Ngaheureukeun agama maneh mah. Teu meuna naonana? Sumohon. Tah kadang karasa sia dicarekan ku dunungan. Toh karasa sia. Kabida-bida teh pereus teh nyerikeun hate berarti. Kabida naonana? Toh sumohon. Urang naonana? Eueuh. Eueuh sia. Ngahareukeun agama makanya kurban rek ku kada. Eueuh naon? Coba rek digenti di ku entong. Halo, ulan? Luar tina agama Gusti. Kabida-bida teh naonana? Mung moal. Ulan? Somo, kieu tuh hiji-hiji lieur ya. Eueuh nu ngomong anjing. Puas ya. Dicentang 2 kali. Otak tenepi sia mah. Fisik dipake. Kabina-bina teh aing mah teu hayang diuk dirinya aing jeung dudungan. Ulan? Sumohon. Wah. Itu area yang depan teh. Karasa mah Gusti. Tah dengikeun dudungan ngomong. Aing mah jempe teh dari oge. Amin, mudah-mudahan Gusti. Mudah-mudahan didukung. Waduh. Tahun payun cenah bari nyalonkeun jadi RT. Ah. Oh, nu nyalonkeun, tenang abdi nu ngadukung. Urusan baligo mah abdi teh heula. Si Aji ngomong sorangan. Aduh, anjing kumaha kadengena si gobloknya ampun. Nu dirasa naon. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah, insyaallah. Doa na hebat pisan nunungannya. Jika anak keluar pesantren. Gandeng insyaallah. Lan, gandeng. Amin, mudah-mudahan insyaallah. Ayo urang Kahayang teh. Kalau dah. Naon di goblok dah datang-datang jeung popolotot. Apaan sih aja aing teh sakosan? Eta sakamar eta. Mana aja aing teh sakamar lamun init-initan teh goblok kunci tong digubung. Aing dikunci di luar sih teh ka mana karep aing teh bayang ku sia. Mangga deung aya hayang ngising goblok sih teh. Ai sugan teh nu ngareng kote ucing. Alah.
disangka ucing aing lamun ka mana-mana teh teh kunci teh tenan di jero Sama kayak jadi kunci di luar. maka jadi kunci di luar aing jadi ngising di jero si teh mangganing cai di luar siapa sih wayahna kopiah mana nih podolan ku aing ya saya teh kumaha bos aing kana naon sabada wadah banyak kena piring kemana topi mana ku aing isingan wayahna hampura sia mina-mina teuing sia ka aing teh naon meletot centang ku aing saya teh jeung popolotot sian gitu teh mina-mina teuing kawas lainnya babaturan babatok sia teh ka mana karep Ya eta. tuh ngomong wae atuh eta anjir tak irung hei irung hulu aing gak asup kan irung siapa Asup eta. gas lain ngas mana teh ka aing teh jika nu ka babaturan ka babaturan wae awas lain ka babaturan geus oh wayana kepengkeun mah kunci tenan di jero lamun rek keluar asupkeun ka handap kuncina asupkeun ka jero ka handap bus kitu ku aing kapanggih geuning mana bisa keluar aing naik kana kenteng goblok naik kana kenteng bisa bangsat aing ku tetangga urusan ulah jangka polsek aing Mata dibangsatkeun aing atuh paingan telat oh aing diinterogasi heula gara-gara sia tah gara-gara kunci mina-mina teuing aing nu mayar panggedena kosan sia nu ngahak Mana make setan. jeung deui goblok dengkeun sia teh eta teh kosan aing nu gedena Bener. lamun bawa awewe tong ka kontrakan aing sia mah dena HP teh micet wae goblok sia teh geus ah sekitar ieu teh mah sekitar Palingan hambur sep. geus era hareup penunungan mana eta tukang gini aya denungan damang Gus kita kadunungan da manggus teh cager lan cager nuhun damang mah teu Gusti aya naon ieu teh ke heula lan mending ayeuna ke maksud teh geus nyase ada ena ge teu riweuh lain dagoan ngantosan sapan abdi tos ka dieu engke cenah sia teh jurig lain ka sia goblok sia teh mina-mina teh hayang miluan hayang miluan wayaw baru kan narek di bawaan Gustinya ada hamoannya nya tuh cek Gusti oge nya wayaw situ mah pika gelohan Gustinya nya tuh situ mah kabeh ngamak wae nya Gusti nya tuh situ mah goreng patutnya nya tuh pami abdi kasepnya henteu tuh diuk naon baeud meni nyebut goreng patut ka aing ke pandunungan cicing rumah aing ah Eta bener atuh kembali. uluh si anjing ari sola leutik ai medut ka gede gitu sia teh Ai hitut ngabas ya teman. ulah cekcok sekali yang teh aing geus dol Ngomong jempreng. amin ya Allah ya rabbal alamin eta budak dakwahna alus saha nu dakwah si budak teh oh si eta na di babawa mah nya nu di babawa tuh mah rame keun antep keun antep